Upamangan di kakerem kadia macan sinerang bayang metukang Brahmapati. Lami-lami kuniramang sangan bika. Di Pati ingsun. Oge senopati agul kalayan dipikereus. Bagea sasumpingna aranjeun duaan ka dieu. Tur daka hareup diukna eserkeun korsina. Ame teu pahaok-haok dina mangsa cumaritati. Kahareup diukna. Nun Sri Paduka. Puputon kembang kadatun sumbaheun abdi sapangeussi negeri hamba sapangeussi negara. Dipayun nampi dateng pangbagia saliran. Kalayan nyuwun katampi sembah sinungkem, sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan. Pujas tuti anjeun. Ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen puluning hati pun dehing mastakati dimbalan. Kali perkawis ngeran. Dina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna. Kiat tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalam. Dina kasalahan dimbalan. Urang pada saling lubarkeun hampura. Urang pada saling bersihkeun hate tur tak negrakeun saling cuparkeun hampura. Sabab mungguh di alam dunia urang salaku makhluk sing bisa ngarumasakeun yen hirup teh ku kakeunaan ku poho bodoh salah jeung balanga. Anu kadang-kadang sok dipake ku urang, kadang-kadang teu karasa, kadang-kadang dihaja, kadang-kadang teu kahaja. Dimana? Leuheung basa dina ngahajana, ieu mah bisi dina teu kahajana. Da geuning kitu dina mangsa tungkul sok rajin luput. Dina mangsa tangah sok rajin lepat. Samenit ganti sajam robah. Janji sore rajin tara kapake isuk eta cirining makhluk. Keuna ku sifat owah gingsir. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Ku kituna hade jelema menta hampura ngan leuwih hade nu ngahampura. Tadi maneh negrakeun menta hampura tah kaula yang nilai leuwih nyaeta ngahampura anjeun timbalan. Tapi ame 50-50 ame sarua daun. Kaula oge muarek era menta hampura. Maksudna bisi tina lakon gawe, bisi tina kedalisan pagawean anu matak nyentuh kana kolbu ngagebrag kana manah ngoet kana hate hampura leuwih ti heula di waduh kirang pada matur nuwun dihampura dihapunten pisan syukur kitu kalayan aya pikersaeun naon purwa ngekingsir lingi ke sase sabab aya padungdengkeuneun ngeunaan nagara jeung pribadi timbalan. Bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge saliran umum kangge nagara jeung lalamun. Katemong ku kaula ki senopati oge datang ka hareup senopati. Kapayun tiadi. Nun Sri Padukdek Paduka
nampi dateng pangbagia salira kalayan nyangakeun sembah pangabaktos konyuk panjenengan ditarima ku kaula kawuh kakang patige nyangakeun sembah nuhun kiadi kalihna teh eta bilih kirang tata titugana malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu dicanak di desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan nu teu samugi luntur kolbu jembar manah ngeran pada kiadi kalayan aya pikeun saeunaon Gusti Prabu nimalan abdi kedah sumping ka dieu nya pangulem aya pikir saeunaon jisim abdi teh kedah cicing dina sagedengeun kenteng nya payunan da ieu teh bade kuriak moal caket kana suhuna nah bade nyombongkeun kenteng teh nepi kumaha memang aya padungdengkeuneun ieu teh timalan mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara jenggala manik ngeran tansah jeung ajeng ngeran kieu purwa dihaturanan linggih saperkara kaula teh sono kaula moal bade luntur ku kaibunan moal bade laas ku kahujanan moal belel ku marganing kapoe malah ceuk bohongna lamun dibandingkeun jeung ting jalegirna alam dunya di gunung di alam dunya asa gede keneh ka sono kaula karanjeun duaan timbalan aduh nampi kadua ti eta nyaeta bunga ngang amarwata suta bunga kagiri-giri maraneh duaan geus nyaosan kana pangangkir kaula cunuk kana waktu paprapta kana mangsa nitih kana wanci nu dipandari umum pulung bari kaayaan sehat belejak timbalan leres kalayan teu aya gantar kakaitan teu aya halangan harungan teu kaganggu ku itu ku ieu timbalan leres dikersakeun jisim abdi teh meunang restu tipun bojo dongkap ka dieu teh bubuhan ka Gusti tegening amang mah hese pisan dipancah margi jisim abdi parantos eta pak awon saliku kapungkur kitu ulah urang waktuna ieu sempetkeun ku urang salarea ieu waktu pikeun evaluasi kana diri koreksi kana diri turta ngeunaan negara jeung bangsa anu sasatna dikokolakeun ku urang salarea ya mimitrakeun layang pangajen perkawis kumaha perkara naon Gusti layang pangajen teh layang pangajen kaula teh nyaeta rek dibebankeun ka anjeun duaan sejak dipasrahkeun dasarna tina rasa rumasa kaula salaku raja di ieu nagara yen timimiti ngecek ngebur melak tanur babakan melaksa mangka tuk jadi nagara anu merdeka tur laluasa ieu teh gawe nu rancage Kipatih lan Senopati ladang sauyunan ladang gawe rancage ladang sabilulungan anu ngamuara dina hiji tujuan pikeun nagara jeung bangsa ngawujud nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur ceuk bahasa agamana timbalan leres
Muncek Sundana hurung nangtung siang lempang bro pantok ngaleyah di tengah imah buncir leit loba duit lubak libukna harta banda aset-aset negara anu sakitu reana teh nyaeta buah tina hasil gawe babarengan. Ari ku kitu teh ama urang teh bisa seperti kieu ku ayana teu pakia-kia istuning paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab sahak jeung sakawajiban timbalan malah nu dipenta ieu layang pangajen ditibankeun ka aranjeun duaan teh sing jadi pamatri diri pameger awak sangkan leuwih ngaronyat dina rupa hal widang kagiatan kahareupna nu dipenta prioritaskeun rahayat nu dipenta prioritaskeun nyaeta bangsa jeung nagara tibatan ngeunaan pribadi heula timbalan diestokeun ngaran aya perkawis eta ketenan atuh bisi-bisi urang teh dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara jadi ais pangampih ulah disebut aji meungpeung keur jadi urang kalaka cicing dina korsi meungpeung keur dipercaya urang teh rahayat timbalan laras tah buktikeun bakti diri ka negeri seba raga ka nagara teh ulah ukur syakur ka kecapan wungkul tapi jeung realisasina sabab era di lamun ningali karuhun anu parantos ngantun natrat dina sajarah pahlawan disebutna dina mangsa nyokot kamerdekaan tina leungeun jajahan teh dibelaan paeh poso buyang getih tega ninggalkeun pilemburan tega ninggalkeun anak jeung pamajikan tapi ka manehna teh balik tinggal ngaran toh pati jiwa raga nyawa dipalar kasalamatan negara jeung bangsa teh lain ukur babasaan patapi bari prak-prakanana ayeuna urang geus zaman merdeka jadi ais pangampihna teh dipenta lain ukur nyawa tapi urang mah dipenta teh sasamet tanaga kesang jeung sajabana timbalan leres sabab ayeuna rahaya teh geus kritis geus palalinter tong bujeng hingga di perkotaan di pakampungan rahaya teh geus ngaromongkeun ngeunaan politik malah lamun goreng gawe urang kadang-kadang loba nu ngahujah ka urang loba anu ngahina turta loba nu ngeuneuk-ngeuneuk tahta kerajaan timbalan laras sabab kadang-kadang ceuk netizen mah cenah sok ngabeda-beda naon jeung pilkada ai pilkada mah di mana poho sok jadi ari pilkada mah di mana jadi sok poho ta eta siga saeutik leutik ge tapi matri turta rada nyelekit kana ati tapi da ulah dicarekan da maranana mah bebas asal dina ngomong pokalna demokratis jeung pancasilais lamun geus ngayakeun tindakan anarkis eta beda deui ranahna eta mah pidana jeung perdata ya laras ya da nu matak yakin dina mangsa aya rahayat nemongkeun kaprihatinan diri urang kudu sagancangna neangan lengkah anu konkret
anu proaktif sagancangna urang neangan lengkah demi negara jeung bangsa teh naon anu dituju ku urang salarea timbalan leres pang-pangna masing langkung ningkat we darupa hal widang kegiatanana da geuning aya rahayat mah belalageur kumaha lamun urangna geus transparansi lamun teu diunghak mah ku urang da moal teu kitu da teh rahayat teh heueuh tah nu mah tak yakin rahayat ayeuna jeung rahayat belai nu baheula mah beda ai rahayat ayeuna mah geus teu butuh janji tapi bukti jangan ngomong yang naon urang ngabudah cumarita itu ieu ngeunaan teori tapi ai prak-prakan eueuh mah keurna nahaon ya timbalan moal jadi untung nu puguh mah kalakah buntung ka urangna ge kadon diomongkeun we jeung sajabana ya leres jeung deui pan penyakit budaya urang mah jibe kumaha maksana jibe saperti aya hal ais pangampi salah sahiji tina 10 nu hiji nyieun kagorengan di hareupeun masyarakat tanu salapan teh kabawa goreng jadi oknum hiji nyacadan kanulian sedangkan masyarakat mah kadang-kadang disamaratakeun mana nu geuleuh ka dieu teh kadang-kadang sagolongan kabawa gorengna teh ya leres ya tah urang lamun teh aya golongan urang anu kitu urang ulah rek geuleuh ka masyarakat lamun nepi ka ngahina ka urang lamun urang geus bener-bener dina digawe anggur mah buktikeun tina karya anggur mah buktikeun tina kanyataan yen yakin rahayat bakal ningali tur tak engke oge pangeran nugongan urang sadayana oge bakal ningali keur mah urang teh judiu awak buta diri terahing reseksi urang masing jadi motivasi ulah dumeh minder teh kulantaran wujud ulah minder dumeh kulantaran rupa sing gede hati ya leres da sanajan lamun dina HP malamun urang teh kesingna mito Cina kesing mah ai jerona mah ai Rohman iPhone atuh sateta eta gitu masa teh nya kitu ai luarna HP Cina ai jerona ai jagong naon atuh ai sia jauh-jauh nya eta mah bos ai jagong ti dua putra eta mah muhun ulan timbalan kitu euy timbalan sok tembongkeun dina gawe jeung deui cing bisa milter budaya anu sulusup ka nagara urang milah milih jeung sajabana daw leres sabab geuning rahayat oge ayeuna kulantaran heuh nya kitu teh eueuh goreng gawena di luhur teh ngaremet ka rahayatna ya geuning tingali rahayat ayeuna mah bujeng hingga di perkotaan di pakampungan ayeuna menikah rame barudak ngora teh anu geng motor anu mabok-mabokan minuman keras sajabana anu mahabu sajabat ti eta ayeuna teh main slot ya main slot main judi teu kolot teu budak teu awewe teu nini-nini teu aki-aki paribasa bari jeung hiburan main slot leuheung lamun sok ngawede mah aya ngadepo mineng ya wajarkeun teh cenah ada ieu mah hiburan manya hiburan tapi aya ngadepona ladang ngajual motor ya timbalan tak karunya karahayat anu kabobodot teh nyok kasamaran tingali
pangpangna karunyana teh ka masyarakat leutik anu sakitu karek boga gaji sabulan sakali salakina di keur karanjingan atawa keur resep pisan kana main slot duit tina gajina diasupkeun kana depo sedengkeun resiko mah kudu anger dapur mah kudu ngebul ai pamajikanana rek unyam injem ka salaki rek punta penta manehna teh dicarekan da beak main slot tungtungna we pamajikan teh disatukangeun salakina unyam injem ka Bang Emok pan rame teh imbalan nya laras tungtungna teh pan jadi perceraian di mana-mana tah budak jadi korban ya timbalan kitu di sok segala rupa hal widang kegiatan naon rupa hal oge tingkatkeun kalayan aya skala prioritas dina pangwangunan mana heula nu diprioritaskeun mana heula nu bisa diengkekeun nya timbalan leres kula tah eta negara ayeuna urusan pribadi timbalan maneh nempot teu awak kaula beuki ngorotan katingali ku anjeun rupina mah katinggal leres Gusti duh katinggal kemong nya katinggal kuru jiga Mang Eje timbalan tah kaula teh kieu ti inget kana syaur empu kecapu jangga gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi sudagar teu wargunya unggah poe dengan usaha nu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoe pandita teu wargunya unggah poe mukaan kitab ciri-ciri masih kene kurang ku elmuna komo kaula dina harta kaula lubak libuk dina pangkat sidik kaula raja ya pamajikan dina wanita kaula loba ya unggal daerah unggal titik paribasana da ngarumasakeun waktu keur bujang nepi ka taun-taun kamari kaula teh tunggu di parut catang dirumpak hirup teh sakama-kama ngalajur nafsu ya tinu geulis meuting tinu denok monok dinu lenjang nganjang tinu goreng patut oge keureuyeun we daripada Allah nya laras tapi beh dieu kaula teh boga rasa yen hirup teh bakal keuna ku ajal bakal keuna ku pati bakal panggih jeung panungtungan yen raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana ya sedangkan lamun urang nyorang alam kalanggengan engke jaga yen kabeh amal-amalan teh bakal pegat di antara nu moal pegat teh hiji sedekah jariah kadua amal jariah kadua ilmu nu mangpaat katiluna budak anu soleh ya laras doa budak anu soleh ya nu bakal ngocor cenah ceuk katerangan ya sedangkan nyaho sorangan anak kaula anu sakitu buntangulna baradegongna baladeur carampelak kanu jadi kolot ai ku kitu teh mada kaula oge tadina oge tara ngurus ka budak rasa maneh da baheula mah ukur neangan enak tungtungna jadi anak
Oh, saya kecelak jadi matak teh. Heuh. Ya. Tungtungna jauh tina didikan kolot. Tungtungna jauh tina didikan ulama. Katambah anak raja. Rasa maneh. Rasa bakal kebal ku hukum. Ya. Rasa maneh boga tanggalan anu tungtung tingali anak-anak kaula nyaeta kabehanana eueuh nu teu ditato kabeh ge ditato kabeh. Salirian sorangan. Ya. Ceuli diaranting, letah di piercing. Hah? Timbala. Laras. Malahan mah teu saeutik awewe mah diteno irungna. Siga muning. Ya. Laras. Diomongan ku aing teh montong kararitu teh. Tibatan manehna ngeueuh ka nyangangang naon sapi cenah ka aing teh. Kamali ka kolot teh di. Timbala. Dikitu dikieu ku aing teh nepi ka hese pisan adat kakurungku iga maranehna kararitu teh. Beak dengkak beak aka jeung sajabana. Nu hiji nyanyekek botol. Nu hiji deui nyanyekek babaturan. Ya. Nu sabung hayam wae aya anak aing darenyek. Aya leuwih ti 10na. Ya. Nu hiji balik ulin wae ka karaoke. Aya oge anu dugem ka Ciherang. Tukang tarompet gitu. Aya oge anak aing teh anu salira teh ulin teh di oyo we di oyo. Aya we nu kakari ayu gitu. Di mana apa? Kemenawang. Kakari ayu. Cari ayu beda ieu anu resep kadinya mah. Oh, da tempat manehna tuh. Urang dua benar teh. Tak itu. Ya. Di papatahan itu ieu hese pisan rek nerap rek teu kitu kumaha tadi kaula geus nyaritakeun ieu adat geus kakurungku iga. Balangkar warah. Ya. Jauh ti ulama uyuhan. Kitu teh mah kaula ngeunteng yen kaula oge tadina ngalajur hawa nafsu. Dina mangsana ngawajiban pamajikan teh panteu di bismillahan acan. Janji gabruk, janji nafsu. Ya. Tah. Ayeuna kaula teh boga pikir tur boga niat kieu. Ya. Kaula teh dina mangsa ngawujudkeun hayang boga budak anu soleh. Kira-kira nak lamun teh boga karep pikeun kawin deui kumaha kira-kira cek maneh ti. Salira mi kapalai garwaan deui. Bener, aduh. Bade memperbaiki keturunan. Heeh. Kumaha kira-kira kamandang maneh? Imangga. Weduk aya di ratu, gagah aya di menak. Mangga. Atuh aku kitu teh mah salira wenang Gusti. Istri timendi wano jati mana sasatna anu bade milarian kasalira lamun teh amat nampi kasalira eta isi teh bodoh. Nolak. Kitu teh muhun. Bilih bade ka urang sodong. Moal atawa ka urang parken. Bung ka urang lembur kolot. Disudi ka urang rancalami, mung ka urang penyaungan, alim ka urang salamanyah, mung ka urang sudi mampir, sudi ka urang babakan ronga, mung ka urang Cisalak, sudi
ka urang Legok Harenong Halim, ka urang Ciherang komo eta ka urang Cikuya hoream aing mah urang dieu eta ku apal darah dieu nya apal atuh nah apaan aya tulisanana di handap aing anu tungkul cenah nya jadi alim ka urang dieu teu sudi aing ka urang mana tah ai ka urang mana na teh kaula teh aya paningtrim kana ati aya pilihan kaula maksad teh da geuning pati-pati kudu kawin oge kudu cinta heula antawis jenis jeung jenisna oparatos aya pilihan heueuh saha Gusti wah pokona ieu bangsa manusia inceran kaula mata kaula teh deungdeuleun pisan nempo manehna Beureum kadeuleu bentak karasa teh lain ukur populasan tapi bari jeung kenyataan rek teu kitu kumaha salirana jangkung lenjang kulit umyang hejo carulang rambutna ngagaling muntang taarna lir lancah menterang socana cureleuk seukeut pangambung kuwung-kuwungan damisna katumbirian lambaina mirah dalima waosna gula gumantung angkeutna nog sapotong tak-tak ngaraju emas panangana ngagondewa remana marucuk eurih pinareupna lir cengkir sakembaran angkeng lir papanting imit demplon ngabiola pingpingna lir pingping simeut bitisna jaksi sajantung mapahna macan temangan matak deungdeuleun nu ningali kaula kaedanan ku ieu awewe di Kairut Kapicu tuh. waduh gambaran nu buak itu ayu ting-ting nya tah nu mata kaula teh ieu berang jadi lamunan peuting jadi bayangan red kakenca kakatuhu kaula teh kaganggu wae ti ku ieu awewe hese rek pohona hese ku dipapalerkeunana timbalan laras da kitu jelema anu keur kapelet ku awewe mah Gusti Lu keur gandrung mah kitu. karasa ku abdi keur kapelet ku tukang lotek mangsa harita halus ngarenos na pajar. nya Rikna unggal malam minggu sung dongkap kaitu bari mawa martabak jang calon mitoha bari sakalian ngaheureuyan pamajikan nepi pamajikan mereka bogoh teh tukang lotek teh resep ku ngarendosna aing ngarendosna teh bari gutak-gitak manehna teh Bari goyang gitu. nya metak deungdeuleun nepi ka ayeuna dikawin ku maneh dikawin ku rerencangan nah salingkuh da si kurang ajar teh Oh ya tak kitu. nah kitu dah Aya bulan wae Aya wae ada rencangan teh ka itu. oh nya da karar itu jelema teh lah kitu Gusti ya kitu dah mangga mah jadi bari dipanglamarkeun kaula dipanglamarkeun ngan lamun dipanglamarkeun mah ieu teh moal mungkin deui maksudna sabab anu hayang ka ieu putri teh lain kaula unggul ampir satatar madya desa pamujaan balarea raja-raja mikahayang ka ieu putri seueur raja nu mikapalai ka ieu putri bener
anu kapung bulengan anak lain kaula hungkul tapi raja-raja hampir 25 negara resepen ka ieu awewe. Waduh, berarti gelis pisan. Woi, bidadari we siga nama. Kenapa gitu? Nya. Anu antukna raja negara teh ngayakeun kawijakan. Ari kawijakanana teh nyaeta saha-saha wae anu boga karep mikahayang ka ieu putri turta bisa ngelehkeun jago anu dipancen damel ku eta raja mangke hi eta bakal dikawinkeun ka putri. Etak lah. Nah saha istrina urang mana? Cobi lah. Ari awewe na teh urang negara Lesanpura ai kakasihna teh Dewi Setyaboma putra Prabu Setyajid Raja Negara. Oh atuh teureum enak kulan. Oh nyata kitu. Ya, tah. Ai anu jago saembarana teh adina putri kakasih Raden Satyaki. Raden Satyaki bener. Ayeuna teh geus leuwih ti 10 poe. Satyaki teh can bisa rubuh ku patanang ti mana ti mendi wae oge. Ya. Tak kaula rek nyiwit kulit moncrot getih ka maneh. Kumaha cara jeung katangtuanana aing mah hayang kabawa we eta awewe ka dieu. Lamun rek ngiluan saembara pek waragadna sabaraha. Cara jeung katangtuan mah rek masrahkeun ka maneh ti. Heh? Waduh. Bangga. Ai kedah kaula kedah miang pikeun ngapoyong eta putri. Mangga kitu ya. Ngan omat hayang gancang-gancang ti. Balai gancang-gancang kumaha hayang gancang-gancang ku aing dibere waktu 3 poe. Waduh. 3 dinten 3 poe. Nah, meni sekedap-sekedap teuing Gusti. Pokona mah kumaha we carana. Hah? Aing geus teu kuat ieu. Hah? Geus merangsang. Teu kuat hayang neuteup di kieuna bisa lamun leuwih ti poe aing teh bisa jadi gelo. Hah? Oh, ieu raja aing geus aya kahayang teh. Rupok terolong mun naon. Dipok terolong we. Raja mah teu benar henteu. Gugu Kang. Gugu. Oh nya kitu. Wayahna euy. Lamun maneh bisa ngeboyong ieu putri dina salila 3 poe ka hareup maneh bakal ditaekeun gaji jeung bonus. Tapi lamun teu bisa wayahna diteuk-teuk bonus diteuk-teuk gaji diteuk-teuk hutang dibalitungkeun. Eta tah bawat nama hutang tah. Parukan kumaha raja. Gunungan teh ngahajat tarana ge hutang teh digunuk-gunuk. Sakali nunungan keur butuh tah hese jeung nagih kudu aya. Nya kali Nya. neuneun poho. Si orang nulisina buku uang di mana? Si orang nulisina buku baru mana kitu oge. Siap. Nyala rumput tah. Bae ngantara arulin. Sok, sanggup teu? Ya sae mah. Upami kedah dipancen damel ku selera kaula kedah miang ngapoyong eta putri. Cara kata mah ku kaula wae. Kumaha maneh we? Sae mah. Bebas we nya. Rek dipaling oge paribasana. Pek kumaha maneh we kumaha maneh. Heug sae mah. Ira kaula kedah miang. Ulah disugetokeun ayeuna ini pageto kudu geus nepi di ka dieu. Bae penting pageto oge. Gitu kaula. Sae. Jadi bulan nitip negara ieu akang pancen damel sae mangga ka. Bulan naon ieu teh?
Naha bade ngajajab akang dugi ka tapal wates atawa kumaha. Ai rupina mah dugi ka lawang saketeng wae. Ngan dina larasan dieu kaula teh hoyong naros ka. Ya. Menyenaon. Ieu kadang tuan raja ieu. Ngeunaan kapalai mantena. Kadewi Setiaboma bangsa manusia teh bangsa manusia. Tah akang kira-kirana bakal ngiringan sayembara atau kumaha? Ya cobaan we. Sabab dina katentuan usaha-saha cenah bisa ngelekeun jago sayembara anu bejana adina eta putri ngaran teh Satyaki ya. Hayang nyoba ngejaja kasaktena kaula. Gitu kan? Ya. Ngan bilih-bilih taki-taki sedia payung sebelum hujan. Ya. Da urang teh ngukure kana kujur mapai kana awak urang teh wangsa rasaksi. Wujud jauh di makhluk manusia. Ya. Bisi teu ditarima panglamar. Culik we ku urang. Diculik. Da urang mah init bisa ngedemit, lumampah bisa nyiluman. Bener. Ala we bongohna. Keur mah tadi abdi teh pamit telepat. Sabab eta putri teh nyaeta Dewi Setiaboma teh boga papacangan kan. Boga kabogo, gaduh kagungan kabogo. Saha? Ta eta. Malahan cenah dedeketanana teh jeung anak uwana. Anak uwa kumaha maksudna teh? Ai Setiaji teh boga lanceuk ngaranna teh Basudewa. Raja Mandura Harja. Anak Basudewa teh putrana Basudewa teh nyaeta Narayana. Anu keur dedeketan jeung Setiaboma teh. Ya. Jangyana. Terus tak pake kasempatan dina mangsa ese urang nyiluman ngedemit jeung sajabana ieu we wujud manehanana. Ari kitu we. Oh, ngerti. Kahartos ngerti euy. Cerdas tadi dewe. Artina teh nyamar mulunya tah eta. Nyak mangke we. Lamun syakirana kaula bisa ngilu sayembara turta jadi patana kalayan langsung ngalawan jago sayembara kalau teh hayang nyobang di jalan. Tapi lamun henteu atawa elek kaula nya meureun kitu carana. Tah kitu saya. Sakitu Kang dikuring ya. Sok sing atos-atos di perjalanan. Cing tarapti eta KTP ulah hilap geus tinggalkeun ya. Periksa panggon KTP. Bisi diparios jeung sajabana. Ya. Wilujeng angkat wilujeng miang muga-muga salira